Kok diledek? Sok mulai. Mananya man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kembali lagi ya di channel Sorangan Bas. Alhamdulillah sekarang sudah ketemu lagi sama Kang Asep. Sekarang sudah kumpul lagi. Insya Allah untuk kedepannya terus-terusan sama Kang Asep juga untuk 2 minggu ke depan ya. Dikarenakan untuk selanjutnya kita juga punya kesibukan sendiri-sendiri ya, Wan ya. Untuk sekarang masih kumpul-kumpul bareng habis hari raya juga. Bagi teman-teman yang mau kumpul bareng kita sama Kang Asep juga, tinggal nanti komen aja di bawah. Kita tinggalnya di Cianjur Selatan, tepatnya di Desa Sirnagali, Kampung Ciburuy. Jadi kalau kakaknya mau, kalau teman-teman mau main atau mau ngobrol sama Kang Asep, untuk sekarang masih ada welcome, kita main rumah. Iya. Terbuka untuk yang main kalau misalkan ini. Jadi bagi teman-teman yang ada tuh yang di video sebelumnya, Kang Asep dong, alhamdulillah nih Kang Asep sudah pulang, cok ngobrol Kang Asep lanjut. Bukan itu bila yang ketemu dengan Abi mah sok gitu kan dia. Ayah ada misalkan dia mau kontak ayah berenang Tinggal kontak we gitu. Misi yang papendak atau nanti kumaha misalkan ayah naik konak di Sidang Barang atau di Made Lebak ya disiap muncul lah. Milih badai ngopi-ngopi nyawanya biasa mah nanti dia kumpul ngariung. Sarang kan meureun abi ge konten di dia teh teu acan sa bisa kos nusane sharing we nanti namanya ngumpul gitu bisa yang bebarengan atau napi kumaha tinggal ngobrol alurna kumaha bisa rek konten kayak nyian video pendek atau kumaha film pendek gitu tinggal ngobrol we engkeun mah gampil ti abi sareng Kang Asep sareng nu sanes-sanesna dia mah kan seseueuran teu nyalira lamun ningali disukses lagi insyaallah meureun bebarengan sadayana diajak sorangan. Jadi berkarya lamun hayang ngobrol sareng abdi sareng Kang Asep ta anu channel ieu teh sebenarnya dipegangna ku abdi ngadamelna ku abdi. Nah bilih bade hayang ngobrol sareng Kang Asep mungkin lewat abdi biasa gitu. Tapi lamun entos 2 minggu ka payuna meureun pada sibuk sorangan soalna si ieu na teh acan aya pendapatan. Tapi seandainya si channel ieu aya pendapatan mah nya di rumah terus-terusan kan meureun konten. Ku sabab ayeuna meureun karek ngarintis karek ieu kan di alhamdulillah terus dimonetes. Tinggal ngantosan daftar PIN. Masih lami keneh gitu. Pengikut lagi sok we lamun anu nonton ieu dibantu share-na di subscribe oge channelna. Jangan lupa lah pokoknya mah dukungan gitu kan. Urang ge kumaha sih namina teh masih belajar, masih kayak can nyaho naon lah, masih kene abi nu megang channel lagi masih kene kayak belajar kene gitu kan. Alhamdulillah kan sebelumnya ngadamel video eta terus ayeuna nonton sampai 90.000 eta cukup gitu ge kan. Alhamdulillah nya Kang Asep karya eta teh nonton. Tah bilih hayang terang biodata Kang Asep, kunaon Kang Asep tiasa bahasa Sunda. Oh gitu. Taruh di komen. Bilih bade ayeuna Kang Asep sok biasa dijelaskeun. Jadi kieu nya meureun kapungkur teh mah nya Rada ageungan suantena. Jadi kieu nya kapungkur ku abdi meureun mencara ieu mah transmigrasinya. Tah eta gitu. Ka Papua teh meureun nya. Mohon. Nya meureun di kitu lah Kirang Langkung kan ada abdi saur lancet teh sekitar 18 tahun lah Kirang Langkung no. Yang meureun di teu nikah sugan nikah sareng itu nyatanya muga abdi. Abdi teh lahir mah di Papua. Mohon. Yang cuman dicana ka Cianjur. Cianjurnya. Ke Ciburuy. Jadi lami di dia teh rencangannya sebenarnya ada orang dia, ada asli orang dia jadi nanti kan. Di dieu coba pinah tampian teh ya. Lain tampian melit ka beutis lain. Gitu. Artinya tampian milik beutis mah. Jadi mencaya mah kumaha nya terus senjata matang kuan deui gitu. Di tampian melit ka beutis teh. Pan aya deui cenah sakali bahasa mah agu ku payung butut. Jadi agu ku payung butut mah di ngagung-ngagung batur. Ulah agu ka nu batur nu urang we gitu nya ada ngesak milik urang. Jalan ke nu urang agu ka nu batur.
Nah, bagi teman-teman Kang Asep teh kunaon tiasa bahasa Sunda dikarenakan Kang Asep Jadi umuran 1 tahun lah, jadi umuran itu 1 setengah tahun, setengah tahun gitu. terus di Cianjur Selatan. Cianjur Selatan, Kirang Langkung itu sudah heubeul rarasaan. Terus rada heubeul pisannya. Gitu. Hatur nuhun ka sadayana Tapi anu mun tos bade Bade misalkan nak nanyakeun nu sanes kitu tah abi mah lah dina eta komen we sareng kieu nya rerencangan anu nonton ieu bilih aya nu nonton nya alhamdulillah lamun nu nonton seueur mah. Bilih bade hayang konten bareng atanapi kumaha belajar bareng nya hayu gitu kan heeh. Tinggal ngobrol we tong ieu lah aya nama sami-sami belajar meureun. Mumpung aya di kampung, mumpung ieu abi masih ralengoh keneh. Kapayuna mah kumaha lamun misalkan can terkenal keneh mah meureun kumaha ieu sok viralkeun mata oge. Viralkeun supaya Kang Asep teh meureun naik derajatna sadayana seueur dikenal. Nya bener teu? Seueur dikenal sadayana sing humble-na Kang Asep saumur-umur urang kumpul sareng Kang Asep, kenal sareng Kang Asep, can pernah ngambek. Bener teu, Ban? Can pernah ngambek. Dia paling keren pokona. Tong hilap di subscribe channelna. Hatur nuhun. Anu komen alhamdulillah sih komen anu video anu sebelumna oge. Ya pokoknya malah komen videoan we lah. Sekalian pemburan siang konten deui gitu. Tapi tong hilap di dukungan oge bilih bade ieu kayak Kang, siap tuh konten kurang ya di bantosan ya itu lebih seneng gitu merenya. Lebih seneng. Sama jadi abdi ge meureun nama-nama pengalaman. Kayaknya lah. Heeh. Pokoknya mah hatur nuhun, tos 7 menit mungkin ditambah deui sareng rencanganna langsung gas.